Siapa kudu kitu meung ku aing. Boga rokok. Naon? Aing itu anak kieu sak. Duh. Asa buntu kalakuan kieu cicing di kebon teh. Oh si tangkurak mah. Cager gitu. Biasanya rame jeung si tangkurak teh. Misalkan we domba kitu molek domba anggap es comro. Balik itu ngalatih. Cicing comro. Kayak ge comro, cicing. Wah. Woi. Mon, aja deh kok. Ayo si comro teh ase euy deungeul mah. Ya gue ya mana? Ya gue. Gue. Kadek lanas ya. Hati-hati kata ini isuk. Kayak si comro kali anggap si comro heula. Anjay. Kadi. Kasih koplak atuh. Itu. Tuh dia. Tuh. Ay karena eta teh gadag. Pak, Oi. cager euy. Cager nuhun kamari geus ditulungan Heeh, syukur cager mah. Iya sih teh eueuh. Batur oleh di kebon teh biasanya pan aya maneh. Oh jadi orang diseruakeun jeung domba. Oh dasar gua saeutik atuh. Hayu teh. Karek ya. Nah, eta geus kuat kitu ka kebon deui ngeureun ya. Oh metak kieu dibudet keneh geuning kieu euy. Teu kade karugrak euy. Moal lah bae teu da aya maneh kan karugrak ge kayak anterkeun deui balik. Ah najis kamari ge ripuh aing mah. Oh dewek ke dekat kebon heula Oh, sok atuh. Ayo nuhun sekali deh kamari geus dianterkeun. Oh. Siga teh cagernya. Tidak heula atuh. Kamari teh lamun teu salama gering teh parah. Heuh syukur ah. Aing aya deui batur heureuy ah. Abus deui mah geus aya batur heureuy. Hampura ah. Jeung maneh mah teu rame. Aing ada ketemu ah nyempeurkeun ah. Us. Gawe. Ning lah laju tuh. Duh, majikan orang gelis dia. Tuh. Euy. Wah, kuataan ning beak euy. Wah, kacau. Wah, kudu gawe ieu mah. Balik ke deui we. Gawe seluruh Ini mah orang ngoret ya. Panas. Kade, oi karugrak ah. Wah, moal atuh bah. Atak dibudet oge dewek. Lain teuleuy nya teu kasawa sapoe teh jigana teu panggih jeung urang urang nya. Lain
panggih jeung mana ieu pagawean. Pagawean ningali kita euring ngalantek kitu rek teu dewek rek usaha. Ngaleureum we heula tuh euy. Oh, teu da euy. Teu biasa ari ieu mah anggur nyari awak di cicingkeun teh. Ka mana maneh bah? Ieu teh boga rokok cing teh yang ngarokok. Oh, dewek kebenaran teu mawa euy. Kumaha? Heeh. Lain eta nya ente. Sapoe gering ke beungeut ti karang kedut kitu. Oh, da kumaha pang kamari pan aing gering. Anu ngagubug aing nang ciga rek nyiksa we ciga nu puas dibebeutkeun, dipalangkeun aing. Untung teh digoreng di bawangan ge aing kamari. Ari teh mah mana rokok? Tuh kasih akang itu tuh. Tuh ka Mang Bodeng. Nah, itu. Teh nu boga kebun cabe, jigira ajaran. Teh rek ngored. Enak we. Bejakeun eta tah dewek Mang Comro kata apaleun ngadaek. Oh, era. Mau aji. Ka dewek ka ditu lamun eta mah. Oh, ji. Bukan bogalnya. Oh, ji. Kang. 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 Aduh. Bruh. Saha ieu? Patra ruas kieu. Abdi ti Lebak itu rencana Kang Comro. Kumaha? Manawi aduh rokok. Ceueur tuh, sok ngadamel mah. Rokok. Ah tuh, ngarora malahan mah. Baruruk. Ngarora kene cacan bareureum beli peryogi. Mangga we Kang bade ngadamel mah Kang. Tuh kalebak seueur tuh. Kali dieu. Anu kieu tuh arah rawon tuh. Barat si Comro unu eceug hiji ge. Budeg ka sida. Kararieu tuh tinggal Iya gaduh rokok teh. Gaduh rokok teh. Sok we ngadamel ka dia tuh. Sakumaha? Seueur Kang tuh kebon mah. Kapali ditu aya tuh. Sok we mendamel ku seueur lah. Kahandap aya yu atuh kapali dieu ngen. Kapali dieu. Biar ada lieur ya kena sirah. Rawon tuh manawi gaduh ya obatna. Ari ka si Comro kapi naon? Tuh Kang karena dia tuh. Tah ieu mah tiasa tuh. Sae keneh ieu nama. Anjing ieu mah sarua we jeung keplakana cabe kupatek, ieu mah jelema kupatek. Obat itu ciga nama lepat obat ciga nabi teh. Tuh. Ah, ieu kudu ngobrol si Comro anjing salah ada lieur ieu mah sirah. Bro. Oi. Rek naon? Aya naon? Ayo itu anak kieu sakang gitu. Kieu kumaha sih? Ayo ngomong ka mana karep. Walah. Aku teh forget coba. Nah, forget koplak timbal ai serius. Boho. Tengah bejaan. Si Mang Bodeng mah matak disebut Bodeng oge. Rada tengah dengi. Kudu bari rada pepolotot. Dek biar minta rokok kalau ditawaran cabe. Ya heueuh, terkecuali mun make duit bakal langsung cung cereng si Mang eta. Oh jing cobaan deui. Jigra anu. Tapi ente galak. Henteu jig. Mang Bodang. Mang Bodang. Tos ngadamel. Geus. Nya sok cing seueur atuh ngadamel teh. Mana yang boga rokok? Seueuran sok ngadamel deui. Rokok. Tuh, babe pangdamelkeun atunya sakanteun nanya. Dek minta rokok, ka dieu teh minta rokok. Naon Kang atuh kunaon? Minta rokok. Siapa kudu kitu beung ku aing. Naon Kang? Rokok. Nah apa parong we kunaon Kang sok ngadamel we sok. Kudu bisa kumaha. Duh, kunaon ieu teh? Amek-amekan kieu. Boga rokok. Rokok. Tah geuningan eling. Rokok. Aya rokok mah. Aya ngerokok. Kelanya. Aya ya. Atuh rokok di ditu heula atuh. Bae minta sabatang. Cok we, ngadamel bari ieu, ngadamel ieu. Ngadamel sok we kabeh, kitu maksudna kumaha? Ah, nu bube ku aing kabeh. Kang, ieu teh sadayana keur abi. Mangga we sok sadayana ngadamel. Seueur keneh suka handap oge. Oh, siap. Nuhun nya. Nya mangga. Siap. Mangga. Mangga. Ho. Oi. Nah, sia dibawa kabeh jeung etana. Ada budak gila mana cek aing teh. Astagfirullah. Kieu cek aing di teh. Bae cing teh ieu teh sadayana raka sok we cenah sakahoyong cenah tanah habis cenah lega. Apan ku aing geus dibejaan.
peduli lah peduli. Siapa mah ulah kitu ka batur teh sia mah. Peduli dah budak mangpaatkeun we teh. Ya het ayeuna teh kos lain kolot abong kolot bedegong maneh mah. Halus di rokona. Diukur lah engke deui gawe mah. Aing cigan Rokok lah menyes geus gering ngarokok. aya teh da aing ngagering kuda. Anjing gua lah ini tah rek teu ngaganggu gawe bae da aya korek Lain orang mana sih itu teh? eta orang legok hangser. Kancer. Heeh. Palogok hangser. Atuh dina ngaranna ge asa pas gitu. Mang Bodang matak da moal sakanyong-nyong sebut Mang Bodang. Eta ngebona di dinya. Bari mana duit teh tadi? Henteu. Nya heueuh asa teh mah mun bari song duit. Lancar aja lah ini teh. Nek Heula, digawe. Kalem heula. Aing ngaganggu wae teh di mana. Urang bae kanya. Oh sok atuh teh. Ini boga cangkang rokok alus. Oh jig. Mana naon sih itu? Moal aing engke ngontrog. Diklat ah. Menuju sakit masih kana baru tut kabeh cabe teh aduh kumahanya kah yang nyamal kan sakieu nu alus mah nah rokok teh dibawa gitu dibawa berenya poho tadi teh kamana tadi teh induknya Kang Iya Mang Dan, naon Mang Dan? rokok Naon rokok? kok dibawa Kusaha? rokok dibawa Heuh kusaha? tuh makanya Kumaha teh? rokok tuh Kusaha dibawana? Rek naon ka dieu? duh aing mah Kang rokok dibawa Heuh kusaha? kalau bakene tadi teh pinuh kene Heuh kusaha? Ih abong si bodong si baik. Kusaha? tuh cara rokok yang rokok Ieu wae ieu. Aing pusing, yeuh udud. nu Tah, akang ieu mah bae geus tah, top. kena rokok sugan we atuh manfaat dibawa ku si itu si akang cokot deui jeung galak kan bae urang beli dewe Jadi aing tuh pusing. Aing teu naon nah. Si Sabah da teu beunang nebijaan. Oh eta mah budeg-budegnya gede amak Aing lieur susul Cangkang rokok ya ade. Lain salah dewek. Ade kali mau ngomong paatkeun. Cek dawek ge seling mah teu beunang nebijaan. Nah, Itu tadi Mang Bodong niangan udud. maksudna Aing maksana si teh pipirun budeg. Itu inget neangan. inget wae da teh kemudian. Nah, itu teh. Lain salah dewek. Salah maneh. Salah kumaha pan urang minta rokok. Heuh ajeng digubung kabeh. Kada tadi pancek beneana sok we cenah be cenah sa nyanak we cenah sa seueurna. Sama sarwana da kitu kalakuan. Nama kumaha? Neangan rokok. Asli aing teu tanggung jawab da. Aya keneh udah da. Ya ini hiji. Dia aing teu naon ketumpuhan. Baeng kewe isuk we urang meuli. Naon? Gantian we. Pokoknya maneh tanggung jawab Oh, ge isuk ngomong we. aing teu hoream teuing. We isuk we lah urang meuli. Heuh, atuh kitu. Ida teh bah goreng sampung. Kang Ayo Mang Bodang kan Mang. Kang Hah? iya geuningan si akang ngambek teh Oh, iya, dibawa nuhun, nya. teh rokok Naon? rokok Hah? rokok nu di dieu Irun budak eta eta neangan tanggung jawab sih kumaha tah. hiji deui Tuh, henteu di dieu mah Mang. Isuk we digentian. we teh urang teh hayang rokok ieu teh pengen ngajual hayam hiji anakna Carekan Kang, carekan. Carekan. Isuk we lah. Isuk digentian isuk. Isuk hiji Aya apa ali kebon itu mah isuk we digentian. hayang diteuh meureun kek aing geura Tah, cek aing cek Kang. Anjing digentian. Anjing digentian tadi tuh. Sia mah teu beunang dietakeun sama siapa? Cek aing ge si Akang eta mah. Sia ge. tuh.
Aing tadi minta rokok jeung nuduhkeun ka Heueuh jelema aing kitu. teh gablek apaan atuh? Heuh teh leuwih ngomong ti awal kata jelema teh rada budeug. Pan geus teh bejaan kok aing geuning lamun jeung jalan. Aing lamun apa ti awal mah da aream teuing anjing. Minta ka Eta jelema mah kitu. pokona mah tinggal ketahuan ting usuk ting pageto eta mah rasakeun deh kumaneh dosa maneh. Bro, ai ieu. Mah eueuh aing rek balik rasakeun we. Bro, galak tuh, bro. Ah, galak sia kamu. Bro, kemana sih, bro? Bro. Goblok. Aing. Isu kudu meuli anu sarua nu kitu ti mana meuli. Aing kaduhung si Tantra Kicomo da ngituna teh.